awak ibu awak kuring eleh ku teri jeung lauk. Lauk paeh, teri paeh, teuneun di pasar, payu 25.000 sakilo. Lamun di dieu aya nu maot teuneun di pasar, bubar pasarna, Pak. Harga, matak harga diri manusia, lain ku pangkat, lain ku jabatan, lain ku baju, lain ku wujud. Harga diri manusia kumantung esi hatena. Weh. Matak nu kudu ku urang dihargaan, lain luhur kuta gede dunyana, tah hargaan mah akhlak dumasartina hatena. Ayo urang mah geus tibalik. Jelema beunghar goreng kalakuan anakna Raden. Coba nu miskin alus kalakuan anggar cusungik sia. Geus rada beda urang dina ngahargaan manusia. Padahal hirup ukur disebut pinter kuno bodoh, disebut beunghar kuno miskin, disebut daek kuno kedul, disebut pejabat ke ku rakyat. Nah make jeung kudu sombong. Disebut pinter kuno bodoh, maka tugas jelema pinter, tugas nangoncoran jelema bodoh. Tapi nah kanyataan geus pinter, ngadon ngahina nu bodoh, deuk ngahina mah tong sakalo luhur lebar duit, deuk ngahina mah teu sakola ge bisa. Bener. Sok kurang pikir. Jelema beunghar disebut kuno miskin. Maka tugas jelema beunghar kudu nulung anu butuh, nalang nu susah, tempo si yatim teu sakola pangmodalankeun, tempo miskin teu dahar pangmerekeun, tempo si miskin teu boga imah pangnyieunkeun. Naon sababna engke ditanya di akhirat di mana harta dipake naon, maka fakir jeung miskin bakal datang, Gusti abdi saksina hartana dimanfaatkeun ka diri abdi. Tuh. Bener? Asa eueuh jelema mikir ka dinya. Oh, ai pangaosan mah mineng teh. Ayo pedit mah anger weh.